Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam literasi. Nami abdi Midaulan Sari, guru pembimbing literasi di SD Negeri Bagung Tilu, Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung. Dinten ayeuna abdi bade nembangkeun pupuh Magatru anu dicutat tina buku 17 Sekar Pupuh Rumpaka Godi Setiawan, notasina Iik Setiawan, penerbit CP Gegersunten Bandung. Jumlah halamanna sadayana aya 27 halaman. Wilujeng ngupingkeun pupuh Magatru. Hiji mangsa mangkabayan dagang bubur, cenah rek dagang uririt, rek dagang es tantu payu, bet hujan teu dikaburit, dagang daya nu ngawaro, mangkabayan isukna teh dagang bubur, bubur kacang panas teuing, sedeng poe matak tutung, mangkabayan rugi deui, teu payuna jan samangko. Pagetona mangkabayan dagang terus, bubur jeung es bet ngahiji, sangkan sakalian nanggung, mun hujan buburna laris, mun panas es nu diboro. Sakitu anu tiasa kapihatur, hapunten bilih seueur kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.